Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Dimas Aki Widodo di kelas 12 bahasa. Nomor absen 11. Dina kesempatan ieu abdi bade nyaritakeun nyarita legenda. Nyaeta nyaritakeun Talaga Warna. Nah, di hiji poe di hiji lembur anu asri di Jawa Barat aya hiji tempat anu endah pisan, nyaeta Talaga Warna. Talaga ieu miboga cai anu bisa robah-robah warna, ti biru jadi hejo, kadang-kadang jadi bodas. Kitu caritana. Talaga ieu teh usul-usulna ti hiji legenda anu diwariskeun ti zaman baheula. Caritana dimimitian di hiji putri anu geulis pisan ngaranna Putri Sari. Putri Sari teh boga hate anu hade, salalu mikirkeun kahirupan jeung alam sabeudeurana. Hiji poe anjeunna angkat ka hiji tempat anu jauh tina kahirupan istana, nyaeta ka hiji talaga anu endah pisan. Waktu datang ke Talaga Warna, Putri Sari langsung kaget jeung kagum sebab caina robah warna-warna anu endah. Anjeunna henteu ngarti kunaon caina bisa robah warna. Tuluy Putri Sari menta bantosan ka salah sahiji ahli nu nyaho carita legenda ngeunaan talaga eta. Ahli eta nyaritakeun Talaga Warna teh mangrupa tempat anu bisa ngabarkeun rasa hate jelema. Lamun jelema datang kalayan hate anu tur bener, cai talaga bakal robah jadi biru. Lamun jelema datang kalayan hate anu sedih atau bingung, cai talaga bakal jadi hejo. Lamun aya anu datang kalawan rasa marah, cai talaga bakal robah jadi beureum. Putri Sari terkejut sarta mikir, eta teh ngajarkan urang supaya ngajaga hate tetep hade, supaya dalam teh bisa tetep endah, supaya alam teh bisa tetep endah. Ti harita Talaga Warna jadi tempat anu sering didatangan ku jalma-jalma anu hayang manggihan katentreman batin. Maranehna nu datang kalayan hate anu hade bakal ngarasakeun kaajaiban alam anu robah-robah warna. Kasimpulan, carita Talaga Warna ngingatkeun urang pikeun ngajaga alam jeung hate urang supaya tetep bersih. Alam teh mangrupakeun hadiah anu kudu dijaga supaya tetep lestari pikeun generasi nu bakal datang. Ku cara ngajaga alam jeung ngajaga hate, urang bisa nyiptakeun kahirupan anu damai jeung harmonis. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon kurang lebihnya maaf jika saya ada kekurangan kata ataupun salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.